Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayanan kusim kuring dihormati. Mangga urang lajengkeun kana hanca nu katunda kitab Durratun Nasihin halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu katampi hadis ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu sa'nyana Sayyidina Umar qala eta nyarios Sayyidina Umar suila ditaro saha an-nabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahabbil ibadi tina pang dipika cintana pirang-pirang hamba ilallahi ta'ala mungguh Allah ta'ala. Pakola terasa ngadauh kanjeng Nabi anfa'un nas eta pangmangpaatna jalma-jalma linnasi pikeun jalma-jalma. Maksudna kanjeng Nabi ditaros mengenai masalah pang dipika cintana pirang-pirang hamba Allah. Kanjeng Nabi ditaros sahaya Rasulullah hamba-hamba Allah nu paling dipika cinta mungguh Allah. Ngawaler kanjeng Rasul pakola saur Rasul ngadauh anfaun nas linas nyaeta anu ang dipika cinta hamba Allah muga Allah teh nyaeta jalmi nu maparinan mangpaat ka jalmi wa an afdhalil a'mali sareng katampi hadis wa an afdhalil a'mali sareng tina pang afdhalna amal. Jadi nu paling dipika cinta ku Allah teh hiji jalma anu ngasih manfaat ka umum ka jalma-jalma deui. Terus ditaros deui kanjeng Rasul saha ieu jalmina pang naon ieu amal pang afdolna ditaros kanjeng Rasul an afdolil amal. Pakola terasa ngawalar kanjeng Rasul pang afdolna amal teh idkharu sururi eta ngasupkeun kabungah ala qalbil mukmini kana hatena jalma mukmin ya taridun ngasongkeun ieu surur anhu ti jalma anu nolak anu ngaleungitkeun bisa anu ti jalma jauhan kana lapar au yaksipu atau ngaleungitkeun anhu ti ieu jalma kurban kana kabingung au yakti atawa pangmayarkeun jalma lahu pikeun ieu mukmin dayanan kana hutang. Saur kanjeng Rasul ditaros Rasul abdol amal pang abdol teh amal naon Rasul ngawaler nyaeta ngasupkeun kabungah kana hatena jalma mukmin. Kumaha ngasupkeun kabungahna? Misalna aya jalma mukmin lapar. Tah dibere tuang dugi ka wareg leungit laparna. Tah tangtos jalma anu lapar tadi bakal kengeng kabungahan. Atawa jalma mukmin teh anjeunna gaduh kabingung, kasusah. Tah ku ieu jalma kabingung kasusahna ditulungan, dibantuan jadi leungit kabingung kasusahna itu amal pang afdolna. Atawa au yakdilahu dainan. Atawa jalma teh pang mayarkeun hutang. Misalnya jalma mukmin bingung ditagih wae hutang aya nagih geus teu boga duit tak urang dipangmayarkeun ditekel hutangna. Tah eta jalma nu bisa pangmayarkeun hutang jalma mukmin eta teh termasuk amal pang afdolna pangsaena. Oge pidawuh kanjeng Rasul waman masyaman sing saja mamasya nu leumpang jalma ma muslimin sarta jalma muslim pi hajatin dina hiji hajat pangabutuh lahu pikeun ieu muslim kana maka kabuktian jalma ka sahrin eta kasyami sahrin eta sapertikeun nu puasa sabulan wa tikapi sareng itikafna ieu sahrin. Pidawuh Rasul sing sajalmi anu leumpang babarengan jeung jalma muslim leumpangna dina nyumponan pangabutuh. Aya pangabutuh ya jalma Islam teh dibaturan ku urang, dianteur ku urang. Tah jalma anu nganteur jalma Islam aya pangabutuh, maka saur kanjeng Rasul eta jalma bakal dibere ganjaran seperti ganjaranana puasa sabulan. Sareng itikafna ieu dina puasa sabulan tadi. Waman masya ma'amad lumin
sing sahaja ma anu lempang Muhammad lumin sarta anu didolim yukni terus nulungan ieu jalma ka jalma anu didolim sabata maka netepkeun sa Allah Gusti Allah qad damai qadimahu kana sukuna ieu jalma ala sirati luhureun jembatan siratal mustaqim yauma tazilu dina poe nanti soledat naon alaqdamu pirang-pirang suku. Oge pidau Kanjeng Rasul sing saha jalma anu lempang babarengan jeung jalma anu dolim atawa nganteur ka jalma anu dolim, anu didolim, sana dolim, anu didolim. Terus ieu jalma teh nulungan ka jalma anu didolim. Tah sing saha jalma nulungan ka jalma anu didolim, jalma anu didolim ditulungan ku urang, maka Allah bakal netepkeun tegasna ngabisakeun kana dua sukuna ieu jalma engke di akhirat bisa lempang luhureun jembatan Siratal Mustaqim ketika suku-suku nu sejen ting soledat dina eta jembatan Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan urang bisa nulungan ka jalma-jalma anu didolim. Amin ya rabbal alamin. Waman kafa ghadabahu satarallahu auratahu wa innal khuluqasa yufsidul iman kama yufsidul al asal. Sing saha jalma anu bisa nahan kana ambekna jalma, misalkan urang sok boga ka amek ditahan urang teh henteu ngalepaskeun keta ka amek, maka sing saja manu bisa nahan kamek eta ku Allah bakal ditutupan oratna ieu jalma. Jalma nu bisa nahan ka amek. Kawirangna eta jalma ku Allah bakal ditutupan. Oratna jalma ku Allah bakal ditutupan lamun jalma bisa nahan ka amek. Wa innal huluqasa yufsidul iman. Oge saanyana kalakuan anu goreng, akhlak anu awon eta teh matak ngaruksak kana iman. Kama yufsidul khulu al asala teu beda seperti bakal ngaruksakna cuka kana madu gitu. Paulima teras dikanyaokeun min hadal hadis tina ieu hadis kesimpulan jadi dikanyaokeun tina kesimpulan hadis Rasul tadi anu tadi pang di mangpaatna jalma teh anu pang dipika cintana hamba Allah nyaeta pang jalma-jalma nu mereng mangpaat ka umum jeung pang abdolna amal teh ngasupkeun ka bungah ka jalma mukmin diantarana ngaleungitkeun nu lapar asalna ku urang bere tuang jadi wargeun teu lapar boga kasusah boga kabingung dileungitkeun kasusah jeung kabingungna seperti jalma nu boga hutang pangmayarkeun hutangna atau jalma aya pangabutuh jalma Islam teh dianteur ku urang tawa jalma anu didolim ditulungan ku urang itu. Paulima min hadal hadisi maka dikanyahokeun tina ieu hadis teh naon anna ahabbal ibadi ilallah taala saenyana pang dipika cintana pirang-pirang hamba Allah pang dipika cintana pirang-pirang hamba mungguh Allah man yanfa'un nas nyaeta jalma-jalma anu mere mangpaat ka umum ka jalma-jalma. Wa afdhalul a'mali jeung wa anna afdhalul a'mali idkharu surur ala qalbil mukmin. Sareng saenyana amal pang afdol-afdolna teh ngasupkeun kabungah kana hatena jalma mukmin. Kumaha be cara ngasupkeun kabungah namah nu umum? Barang tepira, barang sepele bisa mereka bungah. Contoh, seperti punten, seperti jalma biasa umum, aya jalma nu resep ngarokok. Tos tuang biasa nu sok resep ngarokok mah hayang rokok. Kabeneran manehna teu naon, teu boga rokok. Tah ku urang ditawaran, Pak, mangga bilih bade nyesep. Tah sok sanajan sabatang ditawaran itu jadi bungah ka jalma mukmin, ta eta ge termasuk ngasupkeun ka bungah ka jalma mukmin bisa jadi. Penting kan mereka bunga. Jadi ngasupkeun ka bungah kana hate jalma mukmin. Gambaran bi ayat fa'anhu alju ngasupkeun ka bungah teh diantarana sapertikeun
nolakna ieu jalma ti jalma mukmin karena lapar, nu tadina lapar jadi henteu lapar karena dikasih tuang. Atawa au yaksipa anhu al kurba, atawa ngaleungitkeun ka susah jalma mukmin nu keur susah keur bingung ku urang ditulungan. Au yakdi dainahu, atawa pangmayarkeun hutang, itu termasuk afdolul amal. Waman masya mahihi al muslim fi hajatin lahu kana kasyami syahrin ma'itikopi ma'itikapi. Oke, saur tadi sing saha jalma anu lempang babarengan jeung dulurna jalma nu Islam, babarengan dina nyumponan pangabutuhna, aya pangabutuh dianteur, maka ganjaran nu lempang tadi teh bakal dibere ganjaran puasa sabulan penuh bari i'tikaf di masjid dina eta bulan sabulan penuh. Waman masya madlumin yu'in hisabatallahu qadamahi ala sirati kama marro anifan wa yu'ayiduhu. Oke, sing saha jalma anu lempang babarengan kawa maturan jalma anu didolim, nulungan jalma anu didolim, maka saur Kanjeng Nabi ieu jalma ku Allah bakal dibisakeun ieu jalma engke di akhirat dua sukuna bisa lempang luhureun jembatan Siratal Mustaqim. Ketika batur mah jembat lempang luhureun jembatan Siratal Mustaqim testing soledat, ieu mah karena di dunia na manehna sok nulungan jalma nu didolim, maka bakal bisa muntas karena jembatan Siratal Mustaqim. Wa yu'ayidu jeung nguatan deui kana ieu naon mah perkara ruya nu geus diriwayatkeun ieu mah Anas bin Malik katampi hadis ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anahu sanyana Anas bin Malik qala eta nyarios Anas bin Malik. Qala tos ngadawuh sa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sing saha jalma aana anu nulungan ieu jalma madluman ka jalma nu dizalim azinan barina prihatin matruhan tur anu dipiceun kataba maka nuliskeun sa Allah Gusti Allah taala lahu pikeun ieu jalma salasa wa sab'ina bakal nuliskeun 73 naonana maghfiratan pangampuranna. Saur Kanjeng Rasul sing saha jalma anu nulungan ka jalma anu didolim, jalma anu didolim bari prihatin anu didolim teh bali dialungkeun, dipiceun atau dikucilkeun, tak ku urang ditulungan jalma nu didolim eta, maka jalma nu nulungan ka jalma nu didolim saur Nabi Allah bakal nuliskeun ka jalma anu nulungan nu didolim tadi bakal nuliskeun 73 pangampura ti Gusti Allah. Wahidatun minha islahu amrihi fid dunya, anu hiji anu 73 pangampura teh nu nomor anu salah sahijina nu kahijina nyaeta bakal beres urusanana ieu jalma di dunia. Wa Allah dibere naon dibere kaberesan urusan eta jalma di dunia. Nu 72 deui pat tadi 73. Nu 72 deui wasnatani wasabuna darajatan fil nu 72 deui engke dibere 72 derajat di akhirat. Wanhu jeung katampi hadis ti Anas bin Malik aidon deui anahu sanyana Anas bin Malik qala eta nyarios Anas bin Malik. Qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul ngadawuhkeun saur Rasul man asbaha man sing sajalma asbaha nu isuk-isuk ieu jalma layan nu teu niatan jalma adul makana dolim ala hadin ka seseorang gupiro maka dihampura lahu pikeun ieu jalma naon ma perkara jana nu nutupan ieu jalma waman sareng sing sajalma asbaha nu isuk-isuk jalma yanwi tangan niatan jalma nusratal madlumi kana rek nulungan jalma anu didolim wa qadha hajatil muslimin jeung nyumponan pangabutuhna jalma Islam kanat maka kabuktosan ieu nusrah lahu pikeun jalma ka ajri hajatin eta seperti ganjaran haji wa mabruratin anu mabrur. Pidahu Kanjeng Rasul
sing saha jalma anu isuk-isuk teu aya niat sama sakali dina hatena, teu aya niat rek ngadolim ka seseorang, maka ieu jalma ku Allah ieu jalma bakal dihampura, itu dihampura ieu dosana jalma anu nutupan ieu dosa ka eta jalma. Terus waman asbahayan terus sing saha jalma anu udang isuk-isuk terus dina waktu isuk teh niat rek nulungan jalma anu didolim. Tadi mah teu aya niat ngadolim, ieu mah niat rek nulungan jalma anu didolim. Atawa kadua niat rek nulungan rek nyumponan pangabutuhna jalma Islam, rek pangmayarkeun pangabutuh jalma Islam. Maka jalma anu niat nulungan jalma anu didolim atawa jalma rek nyumponan pangabutuh jalma Islam, maka keur eta jalma saur Kanjeng Nabi bakal dibere ganjaran haji anu mabrur. Mudah-mudahan urang termasuk jalmi nu sok nulungan ka jalma-jalma anu didolim. Amin ya rabbal alamin. Rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu mupingkeunna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.